Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-solehah patepang deui sareng Bu Iva. Kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta nyaritakeun jeung nuduhan gambar. Sateu acan urang diajar, hayu urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman 8 di dieu aya nyaritakeun jeung nuduhkeun gambar. Di handap aya gambar rupa-rupa kalakuan jalma pek ku hideuk caritakeun terus tuduhkeun kalakuan anu hade jeung anu goreng. Artinya di bawah ini ada macam-macam gambar perilaku manusia. Nah, nanti kalian bisa ceritakan terus tunjukkan mana perilaku yang baik dan yang buruk. Nah, ayeuna Bu Iva bade nyontohkeun cara nyaritakeun jeung nuduhkeun gambar. Di dieu aya gambar hiji sareng gambar 2. Gambar hiji nyaeta di gambar aya nu keur nepangkeun diri. Contoh caritana, Adam keur nepangkeun diri ka Ijan. Adam sedang memperkenalkan diri ke Ijan. Nah, kira-kira gambar ke-1 ini contoh perilaku anu alus atau goreng. Contoh perilaku yang baik atau kurang baik. Nah, pinter. Untuk gambar ke-1 ini adalah contoh perilaku yang baik. Nah, nu gambar ka-2 nyaeta aya anu keur pasea. Ada yang sedang berantem. Contoh caritana Reja pasea jeung Ihsan. Nah, kinten-kinten gambar anu ka-2 ieu nuduhkeun perilaku anu alus atawa nu goreng. Nah, pinter. Gambar nu ka-2 nuduhkeun perilaku anu goreng. Atau gambar yang kedua memperlihatkan perilaku yang tidak baik. Nah, kangge tugasna di dieu aya gambar ka-3, ka-4, ka-5 sareng ka-6. Tugasna pek hideuk nyaritakeun jeung nuduhkeun gambar nu ka-3, ka-4, ka-5 sareng ka-6. Direkam suara dikintun ka Bu Iva. Piantosnya panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Tepang deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.